Sawang ina datang. Gelar mungaran magelar mangsana ratas kedala cinta ina jadi laksana. Yang jiasih nu bihari jadi bukti. Dibangket kurasa dedah disimpai kurasa tersenanat ratna gurat duri antipatri gujato prami. Urang tutur galur sunnah rasul nyokonan papagon Islam mebelayana tarik jangkaram kas alam lalagasan. Jajak kapar cekaki wadi sumping. Kadang wadi sadang ngiling aping anu bade nyanding. Kanca mitra batu junung pelari ya. Diwadi datang mangsana nyampak waktu nalugina bagi acara tayang malah. Hayu dong papak, hayu dong bagiakeun upacara khusus. Maaf jalur panganten pamagat produksi Kansa Nada Inter. Ayo. Alhamdulillah wa syukurillah. Kasih haturan ulu jeung rawuh haturan yang sumping bagja dina denget ayeuna aki ka papacenan gawe pikeun ngabagiakeun hidup. Sameme haki lumaku, sameme haki lumampah ngara dina kasalametan salerea. Urang rajahan heula gerak kanca cik cik cu. Pun sapun kamaha agung nu kagungan kun payakun jeleg ngajeleg bralamiang pengawasan di langit patingkar retip di dunia pating kulisi gumelar di alam syukur kayang agung ucap alhamdulillah. Bari muji syukur kayang agung ucap alhamdulillah. Raja doa dua raja raja munah maring Allah dina hati anu wening dina rasa nu rumasa dina hati anu masket Nabi Muhammad kitabna Quranul Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakitu raja ti aki nu dipanglarang dina kasalmatan salerea. Hai juru baksa urang papageun itu calon salayong. Haturan calon panganten udiandi calon panganten uganda salayong dina wanci nu mustari dina mangsa nu utama haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng salayong Allah awasu haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng tepda awasu calon panganten uganding calon panganten uganda ya gewel geser getek gehel naon cenah make gehel sagala ning kopi sumaga wilujeng ahai awas ju
Astagfirullahaladzim. Abong kena pangawakan aki leutik kena gitu make kena gede sia. Hayang dibejakeun ka teh Opi. Apunten kasadayana da tukang kendang ieu mah kumaha salira. Kan salira aki leutik dibere ge kulanter wungkul. Tapi teu kituna kaca da ieu mah seni mudah-mudahan teu jadi momoyokan sadayana. Kanca dina danget ayeuna aki ka papancenan gawe pikeun ngabagiakeun itu tuh tinggal ini keluarga besar calon panganten pameget calon raja ning sadinten. Nah dina danget ayeuna tadi teh apana teh Opi mamahna teh Opi teh ka aki teh teu boleh ngasorongan suguhan. Katampi pisan sadayana reng-rengan pantia sadayana ge hatur nuhun. Bapak hajat mah ada nu ku aki dipihormat pisan hatur nuhun kana kasihanana. Di mana cenah teh Ki? Ieu teh aki teh di sayuran. Oh, di sayuran. Ting sayur naon ieu teh. Nu geus aya dina peta mah ieu teh da balalager urang dieu teh. Tangtu cenah Ki. Mata ka dieu teh aki teh sorangan. Jeung saha cenah Ki? Jeung si Bebeb. Dibekal wae si Aki. Dibekal ka mana ge aya jeung pamajikan maka ditu ka dieu teh kudu dua. Pisan setia si Aki. Gara urang goroan. Ngan sini nih mah kudu ditabeuhan. Tabuhan jeung kudu dikumaha Ki. Yang kudu disawer. Nah atuh astagfirullahaladzim. Hayu. Nini. Aki. Belah mana sini tadi tukang gitu. Belah mana? Ayah belah dia gitu. Ayah belah dia abu-abu namanya. Iya gitu. Ayo Nini kurang ka ditu. Da lain geuningan ieu mah. Ayah abu nama di tukang. Seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar geuningan itu tak akan untuk mampu tekan ku tinggal ieu. Sengaja kau kirimkan undangan. Ayo. Hanya pelampiasan. Di tengah tadi dinya. Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Apa dosaku? Itu Nini tidak ada apa nanti Opi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jajak keluar dari salam mamah nate Opi hatur nuhun. Alhamdulillah jaga kasih. Neng Opina ya, neng Opina gitu. Neng Opina ya tuh. Alah, ini atakan neng Opi ini. Ini itu kan neng Opi tuh. Asik. Alah, Bapak hajat cenah Ki. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Jajak keluaran kasih. Alah, jadi awurkeun segala. Tim sukses. Au. Alah, alhamdulillah Nini. Dina danget ayeuna aki ngaros bagja. Aya tim sukses itu di aki teh. Nini ka dieu heula sia. Ka dieu heula. Ya kamu keur ngeuskeun pegawean. Angger juga jaget teh. Si Aki sok Lain diganggu wae, Nini aduh. urang ngaros bingah ngaros bagja. Bener geningan cek aki geningan urang sayuran mah balalageun. Itu pugu pisan. Aya sayuran teh sayuran. Bener sayuran. singkatan. Nini Aki. dikawitan ku mamahna Opi ku apana Opi. Eta bisa. Alhamdulillah jajak keluaran kasih roh mudah-mudahan naon kasayan asing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala langkung. Amin ya rabbal alamin. Nini Aya. urang teh ka papancenan gawe ku pangresa bapak hajat nih ibu hajat pikeun ngabagiakeun itu keluarga besar calon panganten pameget katingali nu kasep di payun sakitu gandang jeung pertengtang. Ulu-ulunya wae. Mun ayeuna mah jiga film dina RCTI teh saha geuning ini nu favorit teh dina RCTI. Lain bari prima. Nenek geningan aja teh teu mun katinggalieun teh geuningan meni sok asa kumaha gitu. Malahan sok dijadikeun SW. Angger sok dugang-dugung ka salaki teh ulah nyontohan teu bener sia. Kumaha lamun aki kawin jeung Neng Opi kumaha sia? Enak wae. Dari ini Ay gitu di. dan naon ge mipit kudu amit nyala kudu menta. Asik.
Sini ini mah tiap aya ucapan Aduh, menta, Gusti. siap upaya ucapan menta sok siganu atoh menta naon namanya? Menta eta. Menta naon? Mun urang kerek mipit kudu amit kalau kudu bebeja. Heeh. Nah, ini jeung aki teh nek menta. Menta naon? Nek menta we. Aya soraan. Cenah teu bisa ngomong si Aki teh geuning aya soraan. Alhamdulillah. Urang minta doa ka sadayana mudah-mudahan si Neng miwasa ngalaksanakeun akan pertikahan asing aya dina kalancaran. Amin. Gerayeun ini urang silaturahmi heula ka pangrasa Bapak Hajat di Ibu Hajat. Sejak silaturahmi najan urang dina dekat ayeuna kedah ngalaksanakeun protokol kesehatan. Teu kedah caket arti silaturahmi mah teh katabihan ge tiasa. Diumarende geus menang. Alhamdulillah buruk-buruk ini buruk. Atos biasa Bagja ini sok ini alhamdulillah. Balalageun sadayana atur nuhun tadi tos masihan ka ati. Alhamdulillah. Ayo ini urang pindah ke keluarga besar calon pengantin bangga. Ayo. Pengantin berbahagia tepat geget pisan dunia asa duduaan dina paeuna pengantin berbahagia tepat doen geget pisan dunia asa duduaan ditepangkeun teh jeung nu balalageun hungkul. Kopi rek ngiringan hari nih kopi cenah kamari janji rek ngiringan dan direnceng ayo ini atas sia ayo padang ayo ku sarerea anu bade ngambah sagala kahirupan laki rabi. Mudah-mudahan eta perahu paniatan anu sakitu sayeuna teh ulah gancang ropoh, ulah gancang rapuh, ulah ripuh anggur sing repeh rapi, sing kacai bareng mandi ka darat bareng salat, sabobo sapihanean, sabagja satanggung jawab. Cinta keraman ini arajana duaan sing bisa magahan rumah tangga anu sakinah mawadah katut warohmah. Tapi teh wese ki rumah tangga mah eueuh sakola na kumaha urangna pan geuningan urang ge neuk ka kolot babarengan we bungkulnya. Aya ki baheula SR. Baheula mah SR lamun aya nama SD. Nini oke mudah-mudahan Bapak Hajat Ibu Hajat tilas kikieuan teh pasti nyeepkeun waragan puluhan juta kikieuan ini. Tingalikeun dekorasi nu sakieu megahna ieu teh ti Rindoli nu alamatna di Rancapurut. Alhamdulillah pasti nyeepkeun puluhan juta Bapak Hajat. Mudah-mudahan si gagentosan anu langkung-langkung Bapak Hajatnya. Oke mudah-mudahan tuang putra urang sadayana sing runtut raut sauyunan rumah tanggana. Rumah tangga anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga anu sakinah mawadah katut warahmah. Hapunten akitos kersa mamatahan da teu tiasa artos dipasihkeun mung papatah wungkul. Nini? Aya ki. Urang ibing sakedik mah. Ayo. Hayu. Bapak Naneng Opi tadi rek ngiring ibing. Oh gitu. Jangan kasih yang ngomong. Kira ieu. Sok abayuna. Besi dicarekan kursi mama tenang. Awas. beberih Ateun. Alhamdulillah. abdi Duit Korea. pacarmu Alhamdulillah. Kapayun apa na Opi kapayun. suling Ateul gana teh. Teu kaureng ibing ieu aki. kuring kuring kan kapan abdi
SB Sound System aya gitu. Nah tuh Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang mana ya? Astagfirullahaladzim. Alah, astagfirullahaladzim. Eta, aduh. Alah, aduh. Astagfirullah. Apunten. Sakit coblok ieu senal coblok. Hampuran ini, hampura. Nu sini ini ya mah. Sini ini teh asli nama Gondo. Tadi ya terapkan ini. Astagfirullahaladzim. Opi mah nggak bohong wae, ongkorek ngiring nari nage. Alah. Anas tanya anas mau baju 5. Baca awaki haturan ilujeng supi bang Opi nayaga aya 5an Opi artos Korea baca dolar Korea haturan wilujeng supi haturan ingrai kanca haturan dulu jeung rawuh. Haturan dulu jeung sumping ke keluarga besar di pihak calon sumping wilujeng sumping haturan wilujeng sumping bagea datang pengantin sumanggalinggi wilujeng tepang mugia gedulur baca nu pangantena is pangbagia malati sauning bodasnya cas mana bengras hiap bagia lenggang Sumala kasep haturan wilujeng rawuh hajon sumping Ibu Rama bingah riwaca rangkaian melati tawis kadedeh ka asih tinu jantan sepuh kanu jantan putra bau anaking haturan wilujeng rawuh haturan wilujeng lega tanda pangbagia paratos dikalungkeun kanu jantan calon mertua ka calon menantu haturan wilujeng lega. Dan prosesi pengeluhan untayan bunga melati ini sebagai simbol penerimaan keluarga besar Bapak Wahyudin dan juga Ibu oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu Haturan wilujeng rawuh hajon sumping keluarga besar di pihak calon temannya aminan ya. Iya, kemudian ada dokumentasi sareng reng-rengan para penari di Kansanada Indah Kaya.
mangga kareng-karengan panitia nyohonkeun dikondisikan kursi kanggo calikna tetamu keluarga besar di pihak calon pengantin pamandian. Pengatur laku pada tata negara. Mangga.